Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah anu kusim kuring dipihormat, Bapak jeung Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, oge sareng rencangan sadaya nu dipihormat. Puji syukur urang sanggakeun kana Maha Kawasa nu tos ngalimpakeun rahmatna ka urang sadaya. Teu hilap salawat sinareng salam mugi-mugi salamina kacira limpakeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kaluargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Dina kasempatan ieu, simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari, pendidikan teh penting pisan. Pendidikan pikeun ilmu mere loba, kapalan pikeun orang salarea. Ku ayeuna pendidikan, urang teh jadi bisa jeung arti. Pendidikan oge jadi rencana urang ka depanna deuk jadi naon. Ku menangna ilmu tina pendidikan, urang jadi gampang boga karir. Awa urang oge bisa gampang neangan pagawean nu alus nu dipikahayang ku urang. Insyaallah kabutuhan sareng kabagjaan dunya tiasa urang hontal. Kitu oge sami pangharepan urang kana kabagjaan akhirat, insyaallah tiasa urang rasakeun. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, sakitu wae biantara singget anu tiasa didugikeun dina kasempatan ieu. Mugia biantara singget ieu tiasa ngingatkeun urang sadaya pikeun pentingna urang kana nungtut ilmu teh. Hatur nuhun kana sagala waktosna, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.